la tuflihu henteu ngabungahkeun ka anjeun naon atau atu amal taat. Ari ngaji amal taat lain li annaha karena nyana amal taat baroja tampil minka ti anjeun. Anu ngaji teh Mang Juju. Ari Mang Juju aya ancaman ruksak teu? Aya. Mang Juju na wae aya ancaman ruksak komo deui pagawean Mang Juju, bener? Hal anu mustahil perkara anu bisa ruksak ngabuahkeun ketenangan, bener? Nah, tetapi bungah mah tetep kudu aya. Bungah tina ngaji, tenang tina ngaji. Bungah tina salat, tenang tina salat mah tetep kudu aya. Tetapi li annaha barozat minallahi ilaika, tapi tekadkeun ieu ka tenang, ieu ka bungah datangna ti Allah lain tina ngaji urang. Ari kitu mah sarua ejeung nekadkeun bahwa awak urang bisa ngubaran urang. Gitu berarti Mang Jojo. Terus. Jadi rasa tenang kudu